Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Oke guysnya orang ceritakan ceritana poe ieu teh. Tadi pas menuju beberes teh aya mendak bibit kangkung. Souvenir ti nikahanna Bu Ayu duka tahun sabaraha hilap deui. Sigana aya meureun sataun mah atawa buah langkung. Langsung saja kita keuman teras anu hapana teh diangkatan. Saatosna dikeuman 500 jam langsung saja kita berangkat. Urang dipelakeun. Tapi ningali langit menitos berwarna hitam keabu-abuan. Oh, berarti ieu kudu dijahitan heula. Setelah itu let's go, mari kita on the way guys. Tapi sebelum itu setengah dari perjalanan mari kita mencari alat dulu untuk ngalalauk ya guys ya. Teras nah ieu abi aya we mendak heurap. Tapi nembe ge bade berangkat deui kalah tos bereyak manten hujan guys. Tapi deng untung nate aya payung tahu bulat anu sagede alaihim teh. Teras ieu di jalan lagi kokoso dan geuning guys hujan mahnya. Abi mah kabayang teh sieun mundur deui teu katahan Gusti da eta teh gawir mangka ge. Kabayangnya ngeguliti kehandap yang saya dina tangkal awi jeung tangkal gadung. Hayo kalian ngarep-ngarep naon ieu di tempat ieu pasti ngarep-ngarep sim kuring ti soledatnya. Eueuh eta kumaha geura moal atuh ketang guys ieu mah tos handal da abi mah orang kampung. Sakali deui 1 2 3. Alhamdulillah atau sampai di tempat tujuan. Meskipun jalannya agak raropet ya guys ya, tapi tidak akan menyurutkan semangatku untuk ngalalau. Nah, di dia abi tos dugi untung makal payung segede gaban langsung saja kita awurkeun ieuna naon teh peletnya guys, langsung saja kita awur-awur pelet-pelet asmara. Tuh, tinggal itu ancang-ancang. Ya. Eta ning kitu kala berbentuk persegi panjang. Cicing, cenah aya hasilna we cenanya. Geuning nya hasilna ge teu aya. Arali cenah ek dilepaskeun deui cenah sok we awuran deui cenanya. Awuran nya deui ku abi teh. Caritana marek diolo cenah ieu teh lauk teh erek ditungkrup tapi di awuran heula pelet. Intina mah ieu mah make jurus olo-olo we nya. Tapi da keukeuh we teu meunang nya. Kalahkeun tos keueung we geura ieu teh ningali langit meuni tos pararoek deui. Bari jeung ageng angin, bari jeung sieun monyet nya, da sok aya monyet geuningan. Tah ieu mah ek pindah cenah ka belah ditu bongana di belah dieu mah teu meunang laleutik cenanya. Si horeng teh ari pindah mah nya we meunang leutak. Teras tah ieu tos ancang-ancang anu katilu nya guys. Hanjakalna ieu teu di video ieu mah kaleresana teh sae nya. Lamun nu tadi mah bentuk persegi panjang, ieu mah jajar genjang guys. Ngan manehna tos pirasatnya cenah ulah di video ti dieu nya cenah daerah butut ngaheurapna cenahnya. Teu meunang keneh wae guys. Arek pindah cenah ka ditu ka deukeut pancuran cenahnya. Cik mana meunang teu di dieu. Bismillahirrohmanirrohim cenah.